ayeuna bade mindang lauk deui. Bade ngadamel mindang lauk deui ini. Oh, laukna ararageng, janten dipotongan ya. Oh, janten ayeuna teh dilebet-lebetkeun heula, disusun heula tah eta teh tos aya naon salam, sere dihandapkeun prestona teh, laja. Tah gitu disusun cenanya tah si lauk emas teh disusun heula. Tuh. Duh, balalotot. Ya lauk emasna. Laja teh neng. Laja. Oh, laja si lauk emas baru tahu ieu teh. Salam, sere, lajana dikeuretan ka dieu. Oh, digelebetkeun, dikeuretan si salam sereh lajana teh. Disusun. Aduh. Disusun dina ieu naon bumbuna ieu teh? Tos koneng teh, tos koneng, bawang bodas, teras ieu nya dibebek ieu. Tos dibebek si koneng sareng bawang bodas, jahe. Oh, ayeuna dicaian, ku cai panas eta teh dicaian, cai panas. Tah aya gula beureum, aya laja, nganggo gula. Toh gulana ge seueur tah, gula dilebetkeun gula. Ya, di bade marindang mangga sanesor mah engke sok dilebetkeun. Cenah naon teh eta uyah. Uyah dilebetkeun. Teras mecin, cenah dilebetkeun pecin. Terus naon deui mangkes? Naon eta? Bola bodas sakedik cenah. Teras ieu neng penyedap teh neng. Penyedap. Lebetkeun penyedap. Teras eta konengnya. Konengna bumbu konengna lebetkeun. Konengna dilebetkeun. Cenah pada naroskeun caina teh sakumaha. Oke. Caina teh sakumaha cenah gitu. Macak-macak ieu mah. Oh iya mah macak-macak heula. Cenah ayeuna macak-macak. Nyanak heula caina deui. Janten caina dilebetkeun deui tah. Asal nutupan lauk kayak meureunnya caina teh. Paling ge 3 mangkok. 3 mangkok upami ieu teh sakumaha ieu teh laukna teh? Aya 2 kilo. Aya. Oh, laukna teh 2 kilo. Tah janten paling oge nya 3 mangkok eta tuh dugi ka macak-macak kitu tah. Katutupan sakedik tah si ituna teh. Ieu teh tos diaseman tah can mah guys. Ngangge asem? Ngangge asem. Dipinang teh ngangge asem. Sedikit. Sakedik. Ayeuna naroskeun cenah ngangge tomat henteu? Teu, cenah teu ngangge tomat, nganggena asem sakedik gitu. Janten dicaian deui dugi ka katutupan. 4 mangkok neng. Oh, 4 mangkok di katutupan ya si laukna teh jadi caian. Tah nu naroskeun caina teh sakieu tah janten katutupan si lauk masna. Oh, 4 mangkok. Teras di presto ayeuna teh. Dugi ka setengah jaman. Tambihan deui cai setengah jam tambihan cai deui terus digotrokeun deui. Video penampakan ikan mas yang dipotong-potong udah dipindang kayak gini. Ikan mas ala Mak Engkes.